Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Simkuring atas nami Lembaga Desa Cileunyi Wetan, Kampung Manjah Berem, RT 03 RW 12, Desa Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung. Simkuring kaleresan aya di bumina teh nining, oke kaleresan murang kalihna aya. Maksud sareng tujuan simkuring bade nitipkeun murang kalih ka barak militer, kawargi-wargi karekan-rekan sadayana anu kalangkungan ku video ieu atanapi nonton video ieu mugia di pangmilariankeun info kumaha carana nitipkeun murang kalih ka barak militer. Simkuring salaku lembaga desa saupami murang kalih aya di barak militer insyaallah moal cuejeun, insyaallah ku simkuring oge dilayad dipantau moal cuejeun. Itu pantin sementara setiap di nuhun dares abdi nyuhungkeun bantosanana ka sadayana. Abdi bade nitipkeun murang kalih ieu murang kalihna di kabarak militerkeun anu sakumaha kauninga nu di video. Abdi aya di daerah Desa Cileunyi Wetan, Kampung Manjah Berem, RT 3 RW 12. kali ini karekan-rekan saupami kalangkungan ku video ieu mugia dipangmilariankeun info kedah kumaha simkuring dongkap atanapi ngadaftarkeunna ka barak militer. Sakitu panginten ti simkuring ngatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.